Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah yo di pasihan rezeki ti Allah. Anggur, aduh Gusti nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Orang kena bersyukur ke Allah. Pabi ai ala irobikum matukadiban. Ngan ayeuna para wargi sadaya seueur jalmi anu zaman ayeuna mah ribut kana kuliner segala rupa. Dahareun ti luar negeri arasup ka Indonesia, nepi ka dahareun Indonesia na ge. Kasingkirkeun buka teuing ka mana Allah ya Allah ya Rabbi karunya kasih emak-emak, kasih nini-nini, kasih abah-abah anu nyieun dahareun zaman baheula papais popuntir uras atawa goreng dage geus katinggalieun diganti ku makanan barat ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Dahareun ti Korea, dahareun ti lembur babah, ti lembur Cina oge amreg ka Indonesia ya Allah ya Rabbi. Eta hayam digalprekan nepi ka gepeng teu karunyaeun barang penting ngadaharan sasatuan diparencitan ya Allah Gusti teu karunyaeun dahareun direka-reka ingon-ingon diparencitan dijieun ini dijieun itu teu mikirkeun nyawa teu mikirkeun hak hirup. Padahal Islam teh rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Kulunya kaciptaan Allah, boh ka jalma, boh ka sasatuan, sanajan halal ge teu meunang, mencitan beurang penting nyawa dihambur-hambur naja nyawa sato oge. Urang kudu aya kanyaah, ulah nguruskeun hakaneun peuting-peuting mencit hayam isukna jadi waduk ulah. Mencit embe, mencit sapi di sate di naon tuluy jadi waduk geus teu mikirkeun nyawa ya Allah Gusti. Kudu rahmatan lil alamin ulah samarangan mencit sanajan halal sanajan ku agama dihalalkeun ge kudu puguh waktuna kudu puguh mangsana ulah samarangan ngabinasakeun makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kudu aya walas asih ngaji diri ngaji rasa lamun itu nyeri urang nyeri lamun urang nyeri itu ge nyeri urang hayang hirup itu ge hayang hirup kitu tah. Alhamdulillah Mang Cep jo nampi buah anggur tineng Delis sareng tineng Gaby. Alhamdulillahirabbil alamin sehat bubuahan mah sehat ulah ngahambur-hambur nyawanya. Mohon ka para wargi sehat bubuahan mah ulah ngabinasakeun makhluk. Saeutik tah di Mang Cep Hendriana Mang Ustaz Sontoloyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar mah nu kieu yo sehat bubuahan mangga permios.